Deh. Ih, dia mate kos nu burung. Naonan sih didinya? Aing we bro. Ih, aing kos nu burung aslian ih. Onyet sia. Teh nun teh. Nya sami sok karunya ninggalin kitu teh. Mana lapareun cenah teh, mana tegaduhan acis. Kenapa kamu tanya tukang rongsok? Kenapa nggak aku aja tanya sama kamu? Aduh, jadi cangkeng euy. Coba jauh kene. Kebacaan bebenangan ieu teh ah. Hirup mah kudu ulah adigung. Nikmati we ah. Kumaha kahareupna. Aduh. Coy, udah yang mana mari kak deh. Terapang dahar. Aku mau mana anjing ya kena kejo aing sia. Abah sudah pararu udah kan. Gak saja nih. Oh. Lanjutkan. Merak. Lain salah pejit hayam teh anu kamari nih gimana teh. Anu pabelit anu lempeng nih pejitna. Udah anjing aya lempeng mah hese dilempengkeun mah atuh da. Aya pejit mah nu lempeng. Naon begu? Pejit belut. Lalampeng ka, ya mun parareong. Pejit belut kumaha anjing seri kumaha? Sagede kieu lah pejit belut mah. Belut aja seri kieu anjing. Kamu teh gede kieu dah. Aya runtah-runtah teh ah. Maneh saha? Ya tukang rongsok ah. Bau Coba buru cokot. Kayaknya aya. Buru ini bau. Alhamdulillah tinggi dia bau ah. Ya ah sebenarnya kalau mah ah. Ini. Banget rongsok oge. Bau. Ih, Dasar jelema. Oh pagawean karar itu we ayo. Cara aing atuh usaha ieu teh. Naon ke yang penting jadi duit lah. coy, lu bieu nya. Lu bengetan bieu nih. Nya bau, nya bau tai di. Lu gua yang utah yang sebel ya teh sebenarnya mah sebel. Eta bukna. Mirip-mirip si limbat. Ih, narajis aya. Sarwanya. Bau liwat ini hilibir. Ya buki tuh di teu nyaho teh coy. Dina karungnya. Tenaga. Nah, ge ah, balik aing ah. Sebel aing abi teh. Urang ka mana? Dai di dinya we ah mana. Tar aing kudu kumaha tuh na. Sare aing geus teh. Oh tuh buat ngobrol. Aduh. Wah, arah balik euy. Berarti ngawangkung jeung si Epul. Teh, arah kiri atau kanannya? Mananya? Nah, kiri wah, kanan kiri ya. Wah. Euy. Panas deui teh. Bebenangan aduh deka. Paha itu. Cukup caduk deka. Garila euy. Itu senang saha ieu teh euy, buntung kieu ah. Penting jadi duit ah. Deh. Sungguh lelah hidup ini, bro. Ih. Jelema teh kos nu burung. Naonan sih didinya? Ayo usaha, bro. Ih, keur mah bawa tai nya bau kitu ngewa ih. Madewek we. Ngewo. Yang penting udah berkarya. Keur mah bau kitu nya goreng patut kos nu burung di sama ih. Aing we, bro. Ih, aing kos nu burung aslian ih. Onyet. Sia. Coba jadi cokor dah we anjing. Lagi dia. Capek ya. Ngiring caliknya. Sedap dia. Capek ayo minum ah. Mulai mah. Minum cap 3 gentong. Ah. 3 gorila. Ayamnya haus. Saya deh ya. Aduh, haus pisan nih ah, pun ngeunah ya segar di Arab Tengah mah. Aduh. Nikmat pisan nih mah euy. Tapi lapar euy. Kepulan candahar. Pona naon. Ah, itu teh. Aduh, lapar coba. Hayang taari Mana euy pemoi mah baso beledag. Aduh, dek itu kuat ah, kudana.
Waduh buka deh. Berangkat deh Teh, nun teh. Nya sami sok karunya ninggalin kitu teh. Mana lapareun cenah teh, mana teu gaduheun acis. Kor geuning si Amang teh itu na tinggalin. Wah, iya mah bangunna kudu dianterkeun ya, soalnya bangunna penting. Cewek cantik, bro. Ganteng gimana tuh? Tata, nyamperin, Halo cantik. Maaf abah di Tumaros tinggalin tukang rongsok teu. Ih, kenapa kamu tanya tukang rongsok? Kenapa nggak aku aja tanya sama kamu? Tadi ngajajakeun ieu, tadi teh tinggalin. Tadi mah ningali tukang rongsok teh kan itu tuh. Oh, Deket iya. tiang listrik kayak itu. Nya tenun Iya. Gelis nanya ke tukang rongsok. Ih, aneh Rika. Pangkok belum ditanyakan. Ayo. Berangkat ya keluar. Cantik bikin aku. Awak kencang itu. Gambar aja guys. Aduh bangun sore udang kan dia mah euy. Ih. Baiklah ini ningali tukang rongsok teu. Hor duka tadi mah itu mulungan kok korompong. Tapi nama duka ka mana deui? Teu apa? Oh nya tenun Mangga teh. Ngarti deh kah. Kang korompong tanya-tanyakeun kitu. Paduli lah. Bol. Ka mana? Balik yang saren di situ. Tadi dek panggil jeung awewe euy. Mana itu teh? Anu dengan tukang rongsok kanyakalna. Aduh aing mah. Oh anu bukna panjang bukna tan teh bajuna beureum lin. Eta. Tadi di urang gitu. Teh nanyakeun ka urang. Nah, dek karek nanya ke tukang rongsok lain nanyakeun urang. Aneh Rika. Tadi urang teh ngarti eta mah Tangan ya. hayu yuk. Ayo Beri ulin. Ayo. Berangkat. Pelan, halus. Bae encan mali bae. Kebaik lah. Dorong. Turung coy. Nasib jadi jelema teh we diledek. Padahal lewat kita usaha yang reruntahan. Batur sebut tuh gelo. Coba capek Ya gardu istirahat lah, capek dewek 15 poin lu pangan kita. Istirahat lah di dia. Capek dewek gardu. Coba apa coba can menangan. Aduh, ya Coba can menang rorongsokan ya aduh. Bang sore nih kumaha ya lapar pisan euy. Kemana sih Amang teh bisa nganterin ka ngereles gitu. Lapar ke cendahar lumayan. Deka. Nuturkeun bikin ulam timai mah deka. Oh, naon ieu nu murah? Wah, ieu mah bangunna kudu dianterkeun ya, soalnya bangunna penting. Ya, cincin teh. Diteangan teh tadi hese. Aduh, itu sangat berharga pisan bagi aku teh. Aduh, nuhun ya. Nya sami Deka, gagal. Padahal mereka kena kipatut. Aduh, deka. Cantik lagi. Kumaha ieu lapar kana urusan ieu. Aduh, deka juwet. Indonesia. Naon sih teh? Pas gue aing. Biaya awewe nganterkeun cincin, pokoknya teh rek puhun ka urang. Aing mah. Banget. Tawan lo pede teuing. Aing ge harga. Cung dasar. Jelema teh kunaon?
aduh, ma kumaha teh, aduh, aing aduh. Ma anjing kunaon ieu teh, aduh jadi kieu sedih deh ka euy anjing serikeun, aduh. Bubu anjing teh. Aduh, nasib deh ka jadi tukang rongsok teh. Mending dihipnotis deh ka. 1 2 3. Action. Coba dicokor dah bae anjing. Action. Ngerti deh kan tukang rompong di kekayangan wae. Boteng. Action. Kela gua anjing teh. Nasib jadi tukang rongsok kieu aing wayang deui deh ka. Aduh ieu teh. 1 2 3.